Eta bapana can muntruk-muntruk balik wayah kieu cai nepi ka baleuy. Sasarina teh balik langsung ninyu kopi. Ya wayah kieu can balik. Aduh, nyanyapi hariwangeun we. Duh, enak ieu mah edinya. Angin ngahiriwir kieu. Ini para rantesnya orang pada duaan di dieu. Genah kieunya. Indah kitu tah. Indah pisan. Hah? Jangan Ya teh kamawi dah terus di kebon abis mah tuh. Oh. Jadi can uih ya geus teu kuat yang kopi lah neneng nganterin kopi ya. Atuh sok dileueut. Ih nikmat geura. Mantap teh mah. Aman atuh teh ijahna. Alah, Nikmat pisannya. Tuh. mantap neneng aduh. Hah, tayang kitu euy kasaung. Panasaran wae kuda urang mah euy. Aing geus burit kieu. Aduh, aing. Ya aya we. Bapana ngagawekeun pisan urang. Tayang sukana ya di saung kebo. Aing mah euy penasaran. Bapak, cai nepi ka baleuy. Aduh, eta salaki teh. Bapak, kopi tuh, tiis. Kek. Itu suku saha gara ramai gitu, euy. Penasaran, aing curiga ya. Tuh, ramai, euy. Aduh, pantesan atuh disamperkeun ku nu geulis ari bapak. Aduh, menikut tega-tegana bapak. Cai nepi ka balai di iman nepi ka digembrong sirem. Teu nyaho diteulan ku nu geulis. Heh. Nah, mana ini? Sionnya mana boga dosa ka aing. Iya Tuh, tinggal si neneng sama teh ngahargaan pamajikan. Mata kurang teh ka imah lah ya iya si neneng nganterin kopi. Bapak mah bela-bela kasih nu geulis daripada ke pamajikan. Nya kan Kitu wae. Atuh babau lah kitu wae ka abdi teh. ada si neneng nganterin kopi. Ada bapak mama nih. Ulah kitu wae. Yang balik Kitu deui, kitu deui ka urang. Sebar kopina wae. Aduh, babah. Awas sama bapaknya. Kitu deui sia ka urang sia nyerikeun. Rasakeun mah ada di dinya mah. Gawe nyerikeun aya urang. Astagfirullahaladzim, aing. Kapangi deui ku si Surija. Da eta atuh teu sengaja buat papangi jeung si Suredi tah. Aduh, aing nyerawas. Untung we teu diudag euy ku si Ijah. Alah. Untung aing teu pingsan. Untung si Ijahna teu mau panakol mun bawa. Aduh, panakol. Aing geus beak ku si Surija. Bisa benci nuri ieu meureunan beak ku si Ijah aing di pahala.